Mang Haji mah marukana teh di Mekah teh waduh ngan umat ngabartosan ka Mekah mah Cipaden ulah musim panas dingin lah sabab panas di urang mah paling luhur 32 derajat Celcius garis paling panas tadi Mekah mau pamitos musim panas dugi ka 45 derajat gitu wah hari-hari motor newewet keluar di hotel teh merupakan asa ditabrak ku panas teh panas lempang tengah gesena Cipaden cepanyi cara roplok tak kulit teh beli suku gitu Cipaden Itu jangan ngan aya raosna deui musim panas teh di Mekah teh aya raosna kumaha nok teu kudu digoreng kudu beli minyak. teu kudu digoreng teh teu kudu digoreng meuli nok teh kadun dituna dina keusik uang we ku keusik asa sare asa pajejok nah menang haji nah urcai den kari milarian batu tumpukeun tuna we teko teh tah usian cai luhur batu asa sare asa bae panas dari ditu merukana tang ngarokok teu kena mama bensin rokok teh katun antelkeun kana batu kurung potong si ade di Bandungan teh gitu merukana teh tah kamari aya ustad pagaweana teh nyawa we jeung nyawa nepi ka kuluhur nepi ka hidung atuh ustad teh kulit teh ceuk Kang Haji teh buru-buru ka Mekah balik teh Mekah mah moal macul wae atuh ripuh muat sampai teuing marukana teh naceuna naon Kang Haji teh syaratna ka Mekah teh wah syaratna mah tahajud sareng sena tahajud teh surat Yasin tilu balikan Surat Yasin deui surat Al-Ikhlas 103 terus jeung surat Tanah teu pira sakitu ka Mekah mah eta syaratna jadi moal macul deui euy kitu teh moal apa sawana dijual mah